hayang jadi jalma anu sampurna hece, tercukup ku bager, tercukup ku hade. Kadang-kadang hade ge hadeaneun, bager ku bagerna anger be omongeun bae. Sebab geus kudratna jalema, man kana mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Jalema mah ulah-ulah bersalah, nah keur bener ge goreng bae. Yang putih belum tentu bersih, yang hitam belum tentu kotor. Kamu nggak perlu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau orang menilai orang hanya baru dari telinga? Gak usah percaya sama orang lain, cukup kamu hidup sendiri dengan Tuhanmu. Paham? Diajar menyendiri, karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Bahkan orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Diajar neangan penilaian ti Gusti. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والمهجة الثانية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Segenap para kiai, para alimul ulama, para asatidz sadayana sanajan dari sebutan ngaran insyaallah kabeh diaku sebagai guru pribados. Mugia sadayana sing dipaparinan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, biasa ngabimbing urang kana jalan ibadah ka Gusti Allah.
aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya teristimewa, segenap para panitia, berikut lapisan masyarakat Kampung Babakan Tajur, mudah-mudahan naon bae nu geus diinfakkeun ku urang pikeun ngawujudkeun ieu acara, mudah-mudahan jadi sabab jeung wasilah nalika ajal tiba urang asupkeun kana golongan anu maut husnul khotimah. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat rawuh salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, hayang jadi jalma anu sampurna hece, teu cukup ku bager, teu cukup ku hade. Kadang-kadang hade ge hadeaneun, bager ku bagerna anger be piomongeun bae. Sebab geus kudratna jalema, man kana mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Jalema mah ulah-ulah keur salah, nah keur bener ge goreng bae. Yang putih belum tentu bersih, yang hitam belum tentu kotor. Kamu nggak perlu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau orang menilai orang hanya baru dari telinga? Gak usah percaya sama orang lain, cukup kamu hidup sendiri dengan Tuhanmu. Paham? Diajar menyendiri, karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Bahkan orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Diajar neangan penilaian ti Gusti, neangan penilaian ti Gusti. Jalan mama, ulah-ulah dendangan, ulah-ulah tetangga, kadang-kadang pamajikan yang nyarikeun. Bener tuh? Tangson bunten basna paehan efek naleutikeun berang-berang teh ya dong film beri. Doakeun Bu abdi sing sehatan punya. Tadi mah jigana asup angin ke sangti sumut ke para rakyat geus hayang hartai-tai acan. Efek naleutikeun bae mah. Siap ngajina siap? Siap ngajina siap? Pak, matakan pun urang sok jajarahan, kunaon jajarahan, urang leuwih percaya keneh ka nu geus bae daripada kana hirup keneh. Bener teu? Jalma mah bager jeung bageurna ujung-ujung nama duit keneh. Kalau kamu ingin tahu seberapa baik orangnya, kalau kamu ingin tahu watak sebenarnya seperti apa, cobalah berurusan uang dengannya. Pada jalma anu bager ka urang, wajahna wajah syariah, beungeun tak kalem dong tai palin. Loba ngahutang mah kuat cimataan ya ku hayang dibere. Loba kana janji waktu bayar, boboiboy menghilang. Bener teu? Aya jalma anu beungeutna sangar, aya jalma anu beungeutna kerang. Wah, pokoknya mah beungeut ge angker bedong kuburan anyar. Tapi hatinya Hello Kitty. Hatinya peka. Makana nilai jalma mah ulah nepot tina rupa. Ibu ge ulah percaya kana ngomong, can puguh. Ibu mah tujuh bagi usaha, Bos. Senggol dong. Meledak. Bu, makanya abdi ngahimbau, lihat Pak, ieu acara lamun eueuh pamuda moal ngawujud sia. Kadang-kadang pamuda dipandang sebelah mata. Nyahoana main bola, nyahoana memotoran. Kamu tidak tahu apa yang ada di hati mereka sebenarnya, guys. Benar tak? Guys, aki-aki mah ngajedog bae, doakeun. Sok loba ombon. Aki-aki mah geus menjedog saja. Doakeun para pemuda. Ya ieu lemur lamun eueuh pamuda sana nek luruskeun. Benar tak? Benar tak? Makanan nempo jalema mah ulah nempo tina salahna bae. Tempo hadena. Tapi watak manusia karena satu kesalahan 1000 kebaikan hapus. Lain keprok mikir tolol. Tuh hadir mah tuh cara nu di masjid kalem tungkul bae kue biasa piring. Kenapa saya bicara seperti ini? Sudah saatnya kita mengasingkan diri dengan pribadi kita. Diajar urang ngadeukeutan Gusti,
diajar urang ngadeukeutan Gusti panjelema mah piomongan ka hudrek untuk ngaji piomongan nu keur ngaji bae ge kieu dihareup sasaltian bae Allah aku naik make efek yang dibeungeut pas-pasan pas-pasan bae tolong Bo ya doang kieu ye atuh sederhana be asap tak goreng goreng dolor iya malah lain hidung pernah gagal siap ngajina siap sok siapkeun hate urang jeung awak urang pikeun ngabebener urang di hadapan Gusti ulah loba teh gedengan ulah loba teh tetempoan kalakuan urang moal bisa muaskeun hate jelema kalakuan urang moal bisa muaskeun mata jelema makana ayeuna mah geus diajar neangan penilaian ti Gusti diajar neangan pahala ti Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Bu ulah rajaban tahun diperingati tapi ibadah urang sakit dituna bae pan urang mah lamun boga duit hayang ngababagus mobil hayang ngababagus imah hayang ngababagus baju hayang ngababagus banget sagala dipake wedak pipa paralon hayang nu make keli loba teuing hejo bebeungeut adaong kotak pernah ngagepungan beungeut mah Korea beung mah Afrika sok iraha rek ngababagus ibadah ka Gusti Allah Bo nyahot kasih ti Robiatul Adawiyah jijing Pak ieu ngaji ulah ngukur menang seseriana doang tapi kudu aya bawaan balik ka imah kudu aya pesan yang harus disampaikan benar Bo sok hadir ningalina bae hampura ya diuk bae ngangtung aing katempo medikom na gendut medikom Bo lamun urang gaduh artos ulah hayang ngababagus banget bae ulah hayang ngababagus baju bae ulah hayang ngababagus imah jeung mobil bae jaeta urang pae mah ditinggalkeun ka hudre kadang-kadang sagala boga urang pae pamajikan Cimatan kadang-kadang dikawin ku babaturan nyelak kana huluangan iraha rek ngababogus amal ibadah urang ka Allah urang boga babaturan 100 boga karyawan 50 urang paeh mah eueuh hartian sebab nu ditanyakeun amal urang lain amal babaturan lain amal pamajikan eta mah pamajikan lamun watireun ngeun ngiriman doang ai ngiriman malah teu cara urang nu nyiar benar teh Bu urang mah lamun gawe ka Jakarta atuh sagala dialah eta mah nu ngiriman atuh saelina kadang saminggu sakali kadang satahun sakali kadang-kadang balik moal ngiriman moal bener makana bener ibadah urang ka Gusti Allah geus ulah ngabener banget mah geus sakit kituna ada masa lalu ada masa sekarang ada masa yang akan datang baheula budak ayeuna pamuda engke kolot geus ini geus ulah dungdang-dangdan ini dispeot dangdang dong dodol supaan dengekeun nyaho teu ka Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah eta awewe tapi jadi wali tuh batur mah awewe jadi wali ieu mah awewe tekor ku nyeblak nyeblak Bu hebatna awewe abdi nu aneh kok ieu Robiatul Adawiyah jadi wali padahal pagawean awewe eta leuwih haliwu daripada lalaki bener
nu capek mah lain lalaki awewe kumbahaneun gosokaneun seusehaneun petelaneun isanganeun pandianeun es keuneun lalaki mah balik gawe kerek salaki mah hudang sare mah nyaho-nyaho cai pamajikan mah nyaho cai makanya ulah sok loba maido ka pamajikan iya kebiasa beze orang aing ngomong kieu aing karek tobat bu nu capek mah awewe berang oyos penting dioyos uyuhan cangking ngeterempang ya kupingkeun bu dengekeun jangan harap laki-laki akan masuk surga sementara wanita yang setiap hari nyiapin makanan kamu sakiti hatinya. Karena laki-laki diciptakan untuk melindungi bukan untuk menyakiti. Makanya para wan nyari calon suami jangan asal tampan, jangan asal mapan, nyari yang bisa menghargai perasaan. Bu, lamun lalaki loba maido jajal pagawean imah sapoe bae bikin ka salaki teu edan keur teu RT. Oh ya pernah aing ditinggalkeun undangan ku pamajikan. Si pamajikan nitip anak rek undangan terbe mau mobil udah hilang-hilangnya datang ka ditu telepon mobil mogok sapoe aing urusan anak cik aing ieu mun teu nama kiamat-kiamat teh. Mana urang keur loba tamu anak leutik datang nyamperkeun slot be modal. Cik anak, ayah, isangin dong. Atau tuh bisa ngisangan anak, nu gede kejar, ayah ngilu susu, lompat ngilu susu, balik deh ngisangan anak, cik nu gede, kok ayah tumben susunya bau tai sih. Makanya moal bisa, abdi sok nangali ibu abdi, Allahumma rahmah sing dijangkeun di kuburna. Isuk-isuk ngelek anak, sasapu, bari ngagoreng sanggup, bisa ku sabelah, awewe. Lain laki ya kadang-kadang jangan laki laki-laki juga sama punya perasaan laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Oh eta ibu abdi isuk-isuk ngelek anak sasapu bari ngagoreng sangu bisa diturutan ku aing kula laki ngelek anak ngagoreng sangu raga gara kekenceng. Makanya ketika ada seorang wanita yang bernama Robiatul Adawiyah awewe bisa jadi wali karena ibadah, nah karena amal bagus, nah aku abdi mengacungkan jempol lalaki mati lokmen awewe mah osok kok bisa awewe jadi wali Allah padahal gosokaneun sesehaneun kumbahaneun ini tandanya wanita batuk Pak Haji minum komik meredakan penyakit batuk bila sakit berlanjut gebukan dokter laker habis sing sajengnya abdi mah diundang ka dieu ge Hudri lamun lain Hudri Patak nu ngundang Hudri naon Hudri Patak pan aya Hudri Eulem aya Hudri Tambal aya Hudri Patak maksudnya mah bos kotok dulu pamajikan geus bolotot mah kan lamun lain hudi ngondang caduk aing datang sok aing mah ka hudi sieun ulah-ulah ka jalemana mincak teh na gitu wari tadi geus teleponan teh di jalan ka haji datangnya aku datang kayak butuh tolol sok dengekeun bayangkeun awewe jadi wali yang kita katakan mustahil, yang kita katakan impossible, yang kita katakan masa sih cewek bisa jadi wali kan repot dengan kerjaan, masa dia bisa jadi wali? Jangan ngeremehin orang guys. Paham? Kurangnya sarua nembo batur, kurang jadi santri, make peci, ngaji unggal poe, ai batur ulin bae. Hati-hati jangan meremehkan orang. Siapa tahu mereka punya ibadah yang tidak bisa dilihat oleh mata kita kawan. Paham? Pancen itu aya tatoan emang masalah buat lo kenting tato lu baheula mah lu penting lu ayeuna ulah sakalian tato na gambar orang tanah mulai ngadek tong-tong dina pipi tato na gambar cap pan sare moal kureungit sia teuing ceng mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat
Ya iyalah, pan kiai anu tolol. Mana kiai tolol? Punguna tanjakan mama motor gigi opat atau beteng lah. Dibejaan ke masyarakat kaji pindahkan karena gigi-gigi. Karena gigi-gigi tolol di opat ke dulu bangga beteng ke gigi. Makanya yang susah itu bukan ngasih nasihat, tapi nerima nasihat. Paham? Lu hese teh lain mere nasihat, tapi nerima nasihat. Biasa orang sok nasehatan batur, bisa ente dinasehatan ku batur. Ada nggak? Makanya penyakit mah lain di nu bodoh, akhirnya di nu ngarti bos. Ih keprok tuh jelas. Hei, bu, penyakit mah lain di nu bodoh, akhirnya di nu ngarti. Ih karena sakuai. Baheula aing keur masantren keneh dari santri. Satu sarina ieu hate lempeng, baheula mah ikhlas, hatena soleh. Tahu mantas kolatan maik ieu jeung matur turun di masjid sendal aing leungit. Aku ikhlas bae da sendal babaturan ieu. Ayeuna mah jajal dia turun ceramah, sendal aing leungit mun dicirian ku aing umurna ge. Penyakit mah lain di nu bodoh, di nu ngarti. Lu bodoh mah diajak urunan rajaban, urunan tereh kanggeus, tereh kalunas. Kadang-kadang lu ngerti mah liat. Bah, abah can urunan, kumaha jawabna? Wios abah mah doana bae. Batur mah rajaban 100.000, 500.000, imam masjid kodok nu muyung tolol. Diparabkeun kamu balik, modal tengakan kodok tetelo. Bu, nu hese eta lain mere nasehat, tapi narima nasehat. Aku pinter. Makanya bu, kurang aing tilak make sorban, bisa disebut kiai. Dasar aing piomongan kene gak disebut kiai, ada kiai piomongan. Pan kiai masa pakai sorban, pakai udangnya bu. Dia menganggapnya meledan lepas. Emang aing ngeunah pakai jubah. Anas. Aing ora kene pakai jubah ucang ge ngaduang toren cai bae. Amari maceramah kaberangan aing buru-buru deui datang ka luhur panggung dan uruk salam ibu-ibu di seserian. Bareng aing make daster pamajikan. Nu hese teh ya lain mere nasehat tapi narima nasehat. Makana abi belajar Pak. Makana lamun urang jadi kesepuhan. Iya tukang sound punten, kudu benang dibenerkeun keng. Treble efek paehan, bass paehan, middle bae, ulah disangka aing bodos ya ya. Ai. Mah tukang sound. Mang, eta efek aehan keneh Mang. Mamang nu boga sound kula nu make nama ieu. Heuh, nang maya tak lain nang ninjem. Jelas teu Bu? Treble, efek luar, efek dalam matiin, bass matiin, middle bae middle. Kudu nyaho kana jenis suara penceramah. Bu, doakeun abdi sing soleh mah. Di dieu mah disebut kiai, ajengan, al-mukarrom. Ku pamajikan macan pernah yang disebut al-mukarrom. Sugan diangseuhan emam al-mukarrom emam can ber. Paling soor jadi disebut aangkongan mah. Yang sulit itu nerima nasihat Pak. Matakan saya belajar bagaimana caranya. Sanajan tina bohol kotok, lamun dog caplok. Sanajan tina omongan jalma tukang mabok, lamun manfaat cokot. Karena orang besar dibesarkan oleh orang kecil. Moal gede lamun eueuh leutik, dan nu gede leutik heula, leutik dicobakeun dengan gedean. Bener tuh Bu? Akan hati-hati Pak. Lamun urang ngarasa dilunjak ku masyarakat, lamun urang ngarasa dilunjak ku pamuda, nu salah lain masyarakat, nu salah lain pamuda, urang anu gede teh hargaan alak sorangan. Belajar di tukang main kartu, di tukang gaple, kiu. Urang aja asep nyaho, pan aing urang mah geblang. Pak kiu. Kunaon aing bisa ngomong kieu? Pan aing urang mah geblang. Dia mantan daur ulang sampah men. Orang yang hitam tidak akan selamanya hitam bener. Manggung ke luar hitam ternyata putih bos.
Ingat kawan, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Lu hesegen dari mana sehat? Coba ibu-ibu meresen kanan sepanjang jalan, belok ento lebah dicari kanan kalah kilo. Bu sanajan urang kiai, sanajan urang abuya, lamun salah masalah mak, lamun goreng mah goreng mak, dinasehatan ku batur kudu ngadeng. Aku ping abdi lamun ceramah ka daerah Jampang, Pak Haji mungkin akan jakan dulu awis klaksonannya kurang gitu, lu enggeus mah lamun teu diklakson sok paeh mobilna aing mah diklaksonan teu ngomong bid'ah daripada ngatur mobil mogok. Makanya jangan polongo kawan, tahu polongo hitut dibekap diambean ku sorangan, polongo itu namanya. Lihat Pak, Robiatul Adawiyah, Robiatul Ada. Mohon maaf Pak, padahal Robiatul Adawiyah sama hasil daur ulang sampah. Dulunya agak bandel-bandel dikit dalam sejarahnya, tapi atas izin Allah setelah ketemu dengan Mursyid Kamil Mukamil, beliau dibimbing jadi wanita soleha, beliau dibimbing jadi wali Allah. Makanya teh pamuda ulah leutik hate dia kajen teh ayeuna Bandung, tapi sia masih kena naik ilmu ngaji. Ciri ieu pamuda bakal dijieun salamet ku Gusti Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Makanya punten Pak, tugas penceramah lain gara kanan utara sholat, lain goblok-goblok tukang mabok. Tugas penceramah mah air utara sholat, air tukang mabok, air tukang judi dirangkul, jangan dipukul, dipeluk, jangan digebuk. Sentuh mereka dengan hati. Hati hanya akan bisa disentuh dengan hati. Ini soal perasaan men. Makanya lamun aya jalma utara sholat tong dihewaan karunyaan hewa ge kana kalakuana temenan hewa ka jelemaana dan utara sholat ge manfaatan. Mana manfaat utara sholat lamun di dieu aya nu paeh sahan sok ngagali kuran bari hujan dan letak ka ulu-ulu utara sholat kiai mah jeung santri babagi amplop di masjid bos. Mikir. Kenapa saya bicara seperti ini? Supaya ngahiji tidak ada kasta, tidak ada kota-kota, tidak ada diskriminasi. Ulah aya si menak, ulah aya si miskin, ulah aya si kiai, ulah aya si tukang ngangon, ulah aya kikituan. Kudu ngahid. Nu pinter butuh kan nu bodoh. Jauh nu bodoh mah nu pinter nganggur megahan bedul. Coba aya kiai nu bodoh saat nu hadiran jurig. Nu bodoh ge kudu butuh kan nu pinter. Sanajan nu bodoh loba, nu pinter mah riweuh. Indung siapa negeri pandian kumaha disetim apa dikuncurungkan ke sumur. Nu pinter butuh kan nu bodoh butuh kan nu pinter, dua-duanya saling membutuhkan, saling mengikat, saling menguatkan, gak bisa dipisahkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Dengekeun Robiatul Adawiyah dulunya sama, pernah nakal, pernah bandel, tapi karena dibimbing oleh Mursyid Kamil Mukamil, beliau jadi wanita salehah, beliau diangkat jadi wali Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Yuk harus optimis, jangan pesimis, ulah leutik hate pamuda. Terus sugan bae ieu awal jalan urang rek deket jeung Gusti Allah. Sugan bae ieu awal jalan urang rek dimuliakeun ku Allah. Gak perlu banyak pura-pura kawan, gak perlu sok religius, tampil apa adanya. Dunia ini tipu-tipu kawan. Kadang-kadang akan seblak keluar koneng, akan chicken keluar koneng hanya satu yang jujur, akan genjer. Asup hejo keluar hejo, kira aja akan genjer enyo. Makan, bu, sok, ibu, lamun samemehna loba keneh ngerumpi daripada ngaji, loba keneh nonton TV daripada ngaji. Sudahi, kamu itu sudah tidak muda lagi bos.
Sudah saatnya kita harus mengukur diri. Geus saatna urang rek neangan jeung bekel paeh. Ulah lebat teh nonton TV. TV mah loba nipu. Boro-boro filmna iklan aja loba nipu. Iklan kopi kapal api. Buka kopi na ya kapalan eueuh. Hah? Eueuh kan? Makana geus lalu nonton TV. Mending cenah kami mah ngaji bae ge terekeun pinter-pinter atuh bakat moron. Ngaji mah lain kita pinter, ngaji mah jeung ngagugurkeun kewajiban. Pan loba eta jalma-jalma nu ngomong kieu, nek naon ngaji bae ge? Kalakuan kitu bae ongko. Ih, geus bogo aing nu mantak ngaji ku sabab sadar kalakuan kieu kana daripada dia. Kita pakai kerudung bukan menandakan wanita soleha. Kita pakai kerudung karena takut dengan siksa Allah. Betul? Benar tuh? Ulah didengekeun jalma nu karena itu mah. Pokoknya mah jalma nu ngaji bagus, balik di dia dosa dihampura. Ya urang mah rumasa. Ahadutara. Aya bapak tengah penting hudang ki doang. Beres ki ka kamar ngian mamaji. Weh, karena ibadah mah ulah pae. Coba ibu ngoyos di sawah di jam 7 sampai jam 11. Dah kuat. Ai salat mah kana kawin uluk salam laju buka kenapa? Bener gak? Tapi rek hadir ya make tiung milihan tiung lagi di zohor kene. Bari tiung nyengsol ge. Biar kemana ya? Waduh. Oh, iba jalan di sini. Oh, mang hamburan mang. Aduh nu salah lain motor urang. Atuh rajaban anjing di jalan. Kecuali rajaban di jero masjid aya motor ka jero kepung ku dia. Hamburan mangnya ih urang doraka ida ngagosok jalan batur. Bere jalan teh bere jalan. Ulah kerem ibu-ibu bere jalan. Ibu-ibu. Allah. Bere jalan gua banget ieu. Saya mau merendah. Lanjut ngajinya lanjut. Oh, dengekeun. Hayang teu dibere rasa kana ibadah. Hayang teu kana ibadah doang nempo orson. Oh, hampura eta. Ulah-ulah jalma bodoh. Atuh kiai ge sarua ulah. Malah eta setana lamun ka ustad atuh setana ustad deui. Mual mungkin setan kiai nggak guna tukang kotor, mual nggak babangkaan awak. Dan bedanya jawara gede, kali-kali tawuran jawara SMP kan terlucu, bener tuh. Eta lamun urang ngadengi adzan subuh kahudri, as-salatu khairun minan naum. Eta hudang kahudri, maka kayak dua makhluk datang ke kahudri, anu kahiji malaikat, cik malaikat, hudri cokot sajadah sholat. Beri gede setan tandukan si botak. Putri cokot salimut hees. Ulantaran hudri mah atuh orang solehnya nurut ka malaikat dicokot sajadah dipakai salimut hees. Sok kupingkeun hayang teu dibere rasa kana ibadah. Lain abdi kita ngeureungan ulin lain atuh ulin mempengaruhkan daripada bagir ka kolot nakot. Aki-aki cacahana kawin bae teu patut. Pugu lempang kurang tenaga aya jeung lumpat eueuh jeung nyepak. Lah aki-aki nyandung pamajikan hiji ge teu katanagaan. Arak digeolkeun bagi geus kaburusut. Ih loba aki-aki loba kareungap malam Jumat naik teu bisa turun. Haju urut daleng bete nuhun acan tolol. Ih kunaon ieu? Aki-aki hayang teu dibere rasa kana ibadah. Heupan urang ieu kadang-kadang anu paling nyeri lain dihianat ku batur, tapi dihianat ku awak sorangan. Keur ngadenge ceramah kieu mah sareng sadar. Gua poe dewe edan deui. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari perangkat lain. Anjay. Ampun apa amilnya? Allah sembahyang mun apa amil. Kebatin mah separahnya tinggal Pak Amil deh. Allah tabarakallah. Bu,
hayang teu dibere rasa resep karena ibadah. Pan urang mah nya resep na kana pakaian. Pan ibu-ibu mah saminggu sakali melian pakaian. Nu lagi tandura sus copot deui. Tapi anger bae lebah rek kondangan mah ngomong lah, kami mah teu boga baju. Watak awe mah kos gitu, inginan dimanja, disayang, dingertiin, tapi nggak mau ngerti. Makanannya Kang, punten, degekeun. Abdi pernah dijajah ke Jawa Timur, ku hayang hirup doang kahuni, ku hayang boboga, mentawingna nu paling gagah, supaya tai kotok dikepel dari emas, ai mitoha dikepel dari beas. Cik buru abdi kieu sia mun hayang gagah, babari rezeki. Ulah kudu wiridan capek, lamun sia boboga senangkeun mulyakeun pamajikan. Lamun sapoe nafkah 100.000 beres sapoe gope. Lamun gableg, aja lamun teu gableg rek ngajual pagar masjid. Dusun, bu, eta wallahi nya lamun lalaki sok moral ka pamajikan, eta moal dikurangan rezekina ditambahan wae. Ih, kunaon? Loba korban gitu. Makana kahudri lamun pamajikan urang geus kurang bagus servisna, ulah sok neangan deui nu anyar, nu aya di modifnya. Biasa wedak pipa pakai kerambol. Pakai skincare supaya da leeh. Irung katinja kebo bengek misal. Atau dipiler tanam benang pakai yang 2 cc. Goyang anak kurang bagus ganti sebelah karena pakai kayaba. Jadi nanti kungan nggak dibrik badlen. Iya tuh senang masalah laki kene bener tak? Ih jangan cari masalah bos. Cik sia nanaonan ge cik sia hargaan ge cik mantan kabogohna mah kudu jandamu. Jangan menganggap bahwa dia tidak berharga. Nanti kamu akan merasakan betapa dia berharga bagi dirimu setelah kamu kehilangan dia. Karena sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan kawan. Well, ulah ngomong pamajikan goreng, sian untuk ngamodalan. Benar tak? Cing ibu-ibu karak ya kiai bikang onang deui. Udahnya para suami. Atuh gak ada ulah kereng-kereng. Atuh ulah kereng-kereng dan lalaki. Tapi abdi mah alhamdulillah bu, boga pamajikan urang ruyuk, alhamdulillah. Awet. Karena duit irit, boro-boro nyaho ka mall dibawa ka Alpatara isbat ayat kursi. Nggak apa-apa bu, kita disebut orang udik, orang kampung, orang katro. Nu penting orang boga jalur khusus jeung Gusti Allahnya. Nggak apa-apa dibikin dusun, nggak apa-apa. Tidak naon disebut katro. Nu penting orang daek ibadah ka Gusti. Daripada sok cantik, sok outfit, wanita sosialita, pura-pura kaya, taunya makan jam kulub enom. Hello. Tenanaon disebut katro, disebut udik, nu penting rajin ibad. Jangan ulang lembut, naik kereta di Bogor hayang dikahurun apa jangan geura datang. Urang lembur biasa ngopi hidung, nganter ke tetangga umroh ke bandara. Tekuat aing hayang ngopi budak, nganter kopi seduh. Neangan aya tulisan kopi Starbucks, aya tulisan kopi panas 50.000, kopi dingin 100.000. Jual bae kopi ngebul diuyup cambual penjeli. Cukup dia, panas kene. Ih, tolol bos, membengker panas, main ngagocap geus mah cepet. Enggak apa-apa udik. Enggak apa-apa dusun. Tenanaon disebut katrok, nu penting mah boga jalur khusus jeung Gusti Allah. Makanya di modalan, di artosan. Paham? Kajenting artis sakana. Lu kita tak saharoni sakana. Oh, sehari ini nyawan siapa nya? Pernah batur es teh benernya? Nyarahuan tehnya. Sehari ini gelis ge dina TV, coba dia hudang es.
Ih sarua bae. Ye, mau tahu aja apa mau tahu banget. Bu sarua jeung anak-anak ieu. Juga anak ngajuna tadi ada kan komat toh ieu. Bu, hayang teu dibere jajamu pangasep kana ibadah. Ulah sampaikeun imah deukeut masjid teh nyaho tiang masjid aya sabaraha. Imah nu ka masjid subuh eta bae, beuleuh ambil pemain lama. Abdi mah percaya ka Pak Amil, mah Pak Amil. Pak Amil mah Ramadan di masjid, pot-poe teu kaluar horeng kakunci. Ayo pemuda, jangan hanya ngomong doang, kita buktikan kepada orang tua. Aki-aki rajin ke masjid, Pak Amil rajin ke masjid, telucu, tesohor, tegagah. Emang wayahna kudu insaf, wayahna kudu sadar. Bener gak Pak? Tapi lamun anak muda rajin ke masjid, best. Tapi buktikan bos. Dulu, ucap kicep baik. Eta sanu baju bareng dong tong bae dia. Hei, ieu mah aya pamuda taraweh batur sujud diacusan liang tayuna. Ayo Kak, ya supaya urang dibere rasa kana ibadah. Punten, dengekeun ku kabehan. Kita harus tahu benang merahnya. Kenapa? Lain teh nyaho di masyarakat bahwa sholat wajib, lamun teu sholat disiksa. Bener teu? Nyahoan, bener teu? Tapi kunaon nuturkeun ka ulah bae. Urang nonton TV di jam 7, urang jam 10, terekeun tunduh. Maca Quran mah salembar langsung kerek. Why? Nah, sebabnya. Sebab dina hate urangna loba setanan. Matakan wajar baginda Rasulullah Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad memeh diberangkatkan Isra Mi'raj, dibelek dadana min sugri nahrihi ila asfali batnihi, tidak tungtung tikorok sampai karena perut belah handap, dikumahakeun ditandak hatena. Terus ada yang dibersihkan dari hatenya. Apa? Ulqatun sauda. Ada yang dibuang dari hati Rasul. Apa? Ulqatun sauda. Apa itu ulqatun sauda? Noda hitam. Kunaon noda hitam dibijan tina hati Rasul? Sebab noda hitam eta base campna iblis. Tempat iblis lamun rek ngagoda ka jelema eunteupna dina noda hitam nu aya dina hate. Matakan noda hitam Nabi dipiceun sehingga iblis tidak bisa menggoda kepada Rasulullah Muhammad. Bagaimana dengan kita? Orang manoda hitam na tadi piceun, batakan iblis kenceng ngagoda kana hate urang. Geus manoda hitam tadi piceun, ngopi bete eureun-eureun. Gak apa-apa bos. Temaido zaman kiwali serba susah, serba sulit, bener. Kadang-kadang rumah tangga terasa pahit, tapi walaupun hidup pahit, belajarlah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Paham? Dengekeun. Bu, pernah teu ngalaman kieu? Pernah teu ngalaman kieu? Urang rek ngaji yo geus make payung, hujan eor bae. Cik dina hate, ngaji bae lah aya payung. Cik nu hiji deui, saling ngomong dina hate. Ulah ngomongan geus geuning mah hese. Teuing ngaji mah isuk aya keneh. Pernah teu ngarasa kitu sari aya dua nu ngomong? Doangna pilih rahasia ilahi. Anu hiji make jubah, ngaji, nu hiji si botak, huluna aya seureun. Hampir seperti itu. Tah eta setan anu ngomong karena ibadah eta nurani urang. Anu nitah ulah ibadah eta setan iblis eunteukna dina noda hitam. Pernah teu ngalaman HP dikitu-kitukeun terekeun lempang layarna? Layar sentuna dikitu-kitukeun terekeun lempang pernah teu? Bawa ka kontor, kunaon? Ngeleg. Naon sebabna? Loba teuing berkas jeung file-file anu tidak dibutuhkan. Kumaha carana? Piceunan sampah-sampahna geus dipiceunan kabeh file-file nu teu endah. Digitukeun ku urang, lempang deui. Sarua nu mantak urang ge, ongko imah deukeut masjid teh nyaho tiang masjid aya sabaraha? Aya ka masjid satahun sakali Idul Fitri doang. Eta ge reng salat Id, horeng nuturkeun sendal balik deui bae. Naon sebabna? Nu mantak urang eta hulap kana ibadah. Sebab dina hatena loba setan. Maka carana usir setana
aju kumadi usir setan cik Rasul alaikum bila ilaha wal istighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha wal istighfar. Dengekeun cara nu mantap urang ngedul ibadah ulap salat. Tanyakeun ka Hudri mawa mobil mah ka Bandung ka Bogor kuateun 2 jam macet-macetan. Tapi ke masjid mah nganterkeun awak na teu kuateun. Ih bener kan? Iya teh hewa elas teh mau huntot tadi naga. Wal kebal ka imah balik ieu nu penting balik mah cair belang. Bu, kita harus belak-belakan bener tuh. Hukum harus disampaikan bener enggak? Sarajan subutna doang juri kieu teu naon. Subutnya kasar karena ge urang kulon. Berak bae ceramah. Sumuhun. Dohar gini, bau pejus. Aing mah teu bisa bahasa lemes. Jadi ge ceramah ka Bandung ka Ciwidey, sape-sapeting aing ngapalkeun bahasa lemes jeung pamajikan. Kokod panangan. Cacat rek waos. Hitut bobos. Cot udekor sampean. Datang kali itu aing ceramah, memeh ceramah aing beredahar sayurna sayur diung ditanya ku panitia sareng naon Pak Haji mamna ieu sareng putra awi. Makana Bu, ulama ceramah apa adanya, benar tak? Abdi mah moal ngajak karena pemilihan mana aing mah aya kepentingan bicara politik, sabodo sarariak, aing mah ngajak ka Allah. Rek ngajak ka pangeran. Nu penting ulah pararasea, ulah gara-gara pemilihan beda paham, beda pilihan, kari-kari dikorbankeun masjid. Singa hiji sadulur sabatur tetap sahabat, betul? Mama nage engke nu meunang doakeun supaya ulah zalim ka rakyatna, doakeun supaya nyaaheun ka rakyatna. Amin. Amin ya rabbal. Katakan hiji abdi marek ngajak ka Gusti. Bu, maafnya abdi bahasana kasarnya nggak apa-apa. Ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Bu, kupingkan ya. Bu, lu mantak kurang ngedul sholat, hulap sholat. Pan urang mah, nah, ulah-ulah digoblak ku iblis. Urang mah digoda ku liwet bege eleh. Liwet asa, karena gerek ngadahar, adzan dohor. Hayyalah sholat. Ka masjid apa dahar? Liwat bagi eleh dia kalau setan. Kurang masalah eleh kena kutai. Tengah peting jam 2 hudang peting gelap dordar hujan amprekan poek lampu mana cai di luar usum bongkong. Sedang kencan sholat isya keluar mau ngala wudu. Nah jujur kan? Abi rek nanya jujur, katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ibu tengah peting jam 2 hudang gelap dordar hujan amprekan mati lampu. Cai jeung wes di luar mana usum bongkong, usum pocong. Sedangkan beteng bulas hayang ngisi keluar moal. Percaya sia salat eleh ku tai. Borok ku iblis, borok ku setan. Makanya minta pertolongan ka Gusti. Ya, dengarkan. Nu mantak ulang kana ibadah ngedul, tiap tahun Rajaban ngajakeun salat, dibedakeun. Jalma anu ninggal salat ngahaja-haja sawaktu tanpa udzur bakal dikeum di neraka 500 tahun, Bos. Sawaktu sabaraha dia. Wah, berapa kali itu? Tapi tetap hulap bae. Jeung kotok mah bau ge betah. Bener tak? Kaden teh salaki bau kotok ge aya loba duit mah seungit bae. Bu. Pertanyaan nu mantak ieu kunaon urang engko geus dahokos kitu, tapi kana ibadah ngedul bae, hulap bae, berat bae. Lantaran dina hate urang dina noda hitam loba setan. Carana kudu dius. Cara ngusir setan kumaha? Alaikum bila ilaha illallah
wal istighfar. Carana ngusir setana make la ilaha illallah jeung astagfirullahal fa'akfiru minhuma. Mun bisa mah ulah sakali macana lobaan bos. Sabaraha la ilaha illallah nak mantas salat 165 kali, astagfirullahaladzim 100 balik. Tahu dari mana Kiai ngusir setan pakai la ilaha illallah, nggak pakai jurus Doraemon atau Boboiboy? Emang takut ya sama la ilaha illallah? Fa inna iblisa qala, kan iblis yang ngecat, kan iblis yang WA, kan iblis yang nge-DM. Apa kata dia dalam WA-nya? Laktun nasabil dolog. Aku akan hancurkan masa depan manusia. Aku akan goda siang dan malam manusia supaya ulah sholat, supaya ulah ngaji, haju supaya pasea baruncah jeung pamajikan anak. Setan mah kitu memeh kawin hayang ngahijikeun supaya jinah. Mesmeu. Geus kawin setan mah ngagoda supaya urang-urang bisa. Katakan gitu dengekeun, na rumah tangga mah kudu sabar. Yang bisa mempertahankan rumah tangga lain nu pinter ngajina, lain nu loba duitna, tapi anu sabar. Boga pamajikan sungguh doang kaleng rombeng, alangatan penceramah, sabar. Ih dengekeun. Lamun pamajikan cerewet itu anugerah terindah. Ih, tak kudu meuli TV, tak kudu meuli setbox. Asal kesel puihkeun. Tak kudu meuli jam beker untuk ngebangunin pagi. Jam 5 geus ngaguik sumutna. Syukuri apa yang aing mah cenah hayang boga pamajikan nu geulis. Aing diberek wallah da dampak. Bulan dong bela bekles. Allah bohongan dipoto beurang huluna doang. Gak apa-apa, syukuri. Boga pamajikan gelis malah mun ngajak pas ya sok diminta talak bae nu gelis mah. Jangan rasa cenah aing malah baru hayangeun. Edah. Peu. Tolol. Najan gelis ge second, Bos. Tapi lamun pamajikan goreng dicarakan ku salaki tungkul bae geus dipicon. Boga pamajikan goreng hidung pendek maleungit di stasiun ikhlas teu kudu neangan. Kayak gaya milikna mah balik deui sorangan. Ih boga pamajikan gelis mah sahor doang gelis. Baheulana mah loba nu nganjangan. Urut lurah. Urut bos emas. Nu goreng mah weuteuh can pernah aya nu noel. Ditoel ku jurig kasurupan jurigna. Syukuri apa yang karena dengekeun setan mah ngaganggu supaya ulah sholat, supaya ulah jum'ah, supaya nu rumah tangga pasea. Ih loba nu pasea gara-gara masih mikeun uyah. Cik salakina neng ieu sayur asin amat, langsung merototan. Tangkurak beheung dia. Lain nuhun dipangnyayurkeun, dia macan buku bisa nyayur, karena nyayur hasem di kuniran. Kami mah ibu ngapolo jadi lelaki, ulah pinter baik dia ngaji, ulah pinter baik dia sakola jadi sarnaja sekalian. Mungkin mah jadi omong-omong, aing nu masak eta dihakan ulah lebat teuing, pan eta kobak dihareup banjurkeun kana piring dia. Urang mah ngabedahan sayur asin, kuat kana kobak-kobak teu dibanjurkeun. Ripuh. Isuk sore pase tiap tahun baru nu bae. Pareng pase ge luhurna doang nama damai. Makanya lalaki dengekeun ya, lalaki. Lamun nek sana jangan kurang preman, sana jangan kurang bantongon, lamun datang ka imah, cacahan jeung pamajikan, gunakan bahasa yang paling lembut, gunakan bahasa yang halus, karena wanita itu makhluk halus. Anggap bae kuntilanak. Sebab jurig nu paling loba jurig bikan. Kuntilanak lalaki tapi bikan. Hantu jeruk purut. Suster ngesot. Di blorong. Si manis di Batan Ancol, Susana, bukan jurig kawe-kawe, jurig laki mah hiji genderuwo, ai tuyul incu. Bu, makanya laki-laki harus punya hati, jangan ada hati yang tersakiti, jangan sampai ada hati yang terluka.
Karena luka itu tak punya suara, terkadang air mata pun jatuh tanpa bicara. Bu, awak dari apa? Mau dipikirin ke Palestina pakai cocok bom sedang ya? Dulu kalau ngapak yuan ke air tolong. Ih parah. Dusun. Tenang teh. Dalam paling itu pak panggilan asup surgana. Sebab cikiai nanti lah asup surgana paling berat timbangan. Oh lanjut. Tak karena dengan dia lamun naik ngabedaan sayurna asin teuing kieu ngomongna apa majikan neng calon ratu bidadariku sini ge aneh deh pengennya nempel terus kayak perangkok sini ge apa artinya aku bila hidup tanpamu percayalah hanya guluduk yang bisa memisahkan kita. Si pemajikan tadi kalau sahabat lain dia mau ulah gimana mau raos. Dengekeun setan mah ngagoda supaya ulah sol, supaya maksi, rumah tangga supaya barun. Pak Haji sok pasea atuh pasea jadi robot. Pan pasea mah kudu aya rumah tangga mas, sebab eta mah rukun sono. Beda mun mantos pasea mah beda. Gara kayak kalau tadi kurang pas saya gede mau majikan menang 2 bulan damai tadi beda dipakai lagi pelem. Well, bu, lalaki mah ulah sok bibir bicangun. Lalaki mah lamun pamajikan ngajak pasien ulah sok dilayanan. Paham? Mun pamajikan ngajak pasea ka hudri ulah sok dilayanan mundur. Yang mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tamang nu mundur wa. Gares teu. Kenteui makana abdi malun pamajikan ngajak pasea sok heres aing. Ke aing hudang bae. Lepeh cek aing batuna soak meuh. Sok balikan deui. Jadi cara ngusir setan tina ya balikan deui nu mantak urang ngedul ibadah hulak bae kana ibadah lantaran dina hatena loba setan anu ngaganggu berarti setanna kudu diusir make la ilaha illallah jeung astagfirullahal mun bisa sing loba macana ba'da salat la ilaha illallah 165 astagfirullahaladzim 100 sebab iblis pernah ngomong aing bakal ngagoda jalema supaya maksiat ka Gusti Allah supaya ngabaturan aing di neraka wa ahlakuni bila ilaha illallah jalema ge bisa ngusir aing di hatena lamun eta maca la ilaha illallah jeung astagfirullahal azim dengekeun bu aya zikir jahar zikirna dibedaskeun la ilaha illallah semakin dibedaskeun illallah nah eta setan ngejak sawan dua kurang pergi kira bedang tuh jika hudri saya tak kuat langsung doang gitu kagetna katakan kau tadi la ilaha illallah mun kedi mah nya ai kenal kotak mah di kandang ulang kepada rae sok baca urang ba'da salat 5 waktu la ilaha illallah la ilaha illallah 165 jeung astagfirullahaladzim 100 kita lamun setan leungit insyaallah kurang hampang kana ibadah matakan lamun ditanya naon jajamu pangrajin salat panghampang ibadah eta la ilaha illallah ba'da salat 165 astagfirullahaladzim 100 katakan punten Pak lamun aya preman rek tobat harus pakai zikir lamun teu pakai zikir hese ge kumat deui di Gajuk loba jawara loba preman ararinsa mereka masuk majlis-majlis zikir hanya dengan zikir setan itu akan lari tunggang langgang sehingga sifat-sifat arogannya hilang geus teu usum aya di jawara maka geus jawara di Gajuk mah jawara gede captek kota mah jengke ka ulah ngaku jawara lamun can bisa ngegel teuing sorangan sok lamun ditanya naon jajamu ibadah la ilaha illallah 165 jeung astagfirullahal syarat eta jajamu pang nafsu ibadah pang nafsu salat sok jangan hanya senang kalau kiai
lagi bikin happy-happynya, tapi pesan yang disampaikan oleh mubalik harus dijalankan. Mudah-mudahan ya para pemuda, mudah-mudahan sih jadi pemuda yang soleh, pemuda anu nurut ka kolot, nu kolotna, nu sepuhna, mudah-mudahan si karunya kanu ngorana, sehingga ieu lembur bisa ngahiji. Amin. Cuman satu, kalau hidup jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena apa yang menurut kamu benar belum tentu benar menurut orang lain. Paham? Lembur mah kudu ngahiji, nu gede kudu ngadekeun nu leutik. Kadang-kadang pada ilmu aya di nu gede di nu leutik, benar. Kadang-kadang nu gede eleh kudu leutik. Buktina gajah gede sireum leutik, gajah eleh ku sireum, sebab gajah sok sing sireum anu magajaheun. Paham? Ulah ieu musyawarah kongko nu kudu denge aing bae. Bisa kalian kudu bedug bawa kali itu karpet bawa, pasti bawa kudu dia koplo. Biasakan hidup demokrasi. Indah kita berbeda, bukan berbeda akidah, haluan, tapi kita berbeda pendapat untuk menyatukan aspirasi. Amin. Ya, lamun ditanya, naon jajamu pang nafsu salat? La ilaha illallah. Ba'da salat 165 tambahan astagfirullahalazim syarat engke lamun anak-anak urang soleh anu usaha sareng sukses cacahan jeung tetangga bangga. Alhamdulillah ece kami maka jenteng teu boga banda teu boga harta, anak maka be sareng sukses hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan udara, hiji angkatan pakaian jauh hujan. Anunya sakitu we anu kapiatur kirang langkung nyuhkeun lautan hampura hayang keneh kondang deui. Abu-abu abdi masih diantos dicemplang. Sanes waktu ulang biasa kumpul deui nya punya. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kaum guru seragam alhamdulillah disampaikan alhamdulillah begitu jelas, mudah-mudahan